Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep ngalangkungan channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararama, mugi anya sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh milih aya wargi anu nuju teu dama, urang sami-sami jajab doa mugia mantena sing enggal deui damang sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados bade neraskeun hanca garapat nyaeta mangdongengkeun anu jejer cariosna nyaeta nu ngageugeuh legok kiara. Ieu mangrupi karya pangaresana Dadan Sutisna. Atuh kituna pribados teh nadawi dinya kamantena wireh dina danget ieu pribados bade mangdongengkeun atanapi mangmedarkeun ieu lalakon anu sanyana ieu teh mangrupi karya mantena nya pribados mung mangdongengkeun. Atuh para wargi pilih kataji cenah nya ku bukuna mah enggak digaleuhnya, galeuh nu resmi ulah nu bajakanana. Ayeuna teh lebet kana episode 3 nya, episode 3 ya. Nanging teu acan dikeraskeun. Pribados teu kenat-kenatna nyuhunkeun bantosanana pikeun ngasubscribe, like, comment sareng share. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangait kana wanci, belah bae urang geura kawitan ieu dongeng teh kumaha cenah katerasanana nya. Atuh wilujeng ngadangukeun. Mod reuas pisan. Basa hiji poe ngadenge beja yen si sadun teh cenah gering panas. Ceuk indungna geringna teh sapraktas moro beuri teh peda ulin ka legok kiara kitu. Mod ngahuleng boa nya omongan Mang Apin teh lamun ulin ka legok kiara bakal terus gering. Tapi naha bet si sadun hungkul apan manehna mah jag-jag belejag henteu karasa naon-naon. Tungtungna mod boga kayakinan si sadun mah ukur gering biasa eueuh hubunganana jeung legok kiara. Kabeneran weh meureun pareng manehna ulin ka legok kiara balikna tuluy gering. Tapi dah henteu lila geringna oge, 3 poe ti harita teh geus katembong luntang lantung di buruan. Tadina mah mod derek ngalongok tapi nu gering sigah geus jag-jag deui. Najan kitu mod teu burung nepungan si sadun tapogo kanu jadi babaturan. Gering naon maneh teh Dun? Ceuk mod. Panas tiris buku oge muriang uing teh sawak-awak. Walon si sadun. Geus diubaran acan. Geus kan hari nyeri awakna mah anggar kene euy. Peda ulin ka legok kiara kitu. Mod bari luak lieu bisi aya nu ngadengekeun. Meureun. Nya ampura basa eta teh uing ningalkeun. Lain sieun uing mah ngan teu kuat we hayang dahar. Pokna sadun mod timang nyerenge asa teu kaharti ari hayang dahar terus lumpat mah ongkoh hapan harita oge tas dahar laku geus lapara deui. Padahal mah dauhna naon nya ari nasib maneh kumaha harita. Si sadun panasaran. Ceuk kuring oge eueuhna naon anu ngorosak dina rungkun mah anak kucing. Anak kucing? Da uing ge henteu nyangka euy, teu nyangka nu lain-lain gitu maksud teh. Moal aya jurig di dinya malah. Kumaha lamun isuk urang ulin deui mod? Si sadun
geus ngajak deui padahal manehna teh can jag-jag pisan. Embung sieun ditinggalkeun deui. Moal atuh da harita mah teu dihaja arek moal. Moal sieun dicarekan ku emak. Tunda lampah jang mod jeung Sadun nu keur ngobrol. Ayeuna urang caturkeun si Buris. Saenggeus dikukud ku mod, si Buris anu tadina begang teh jadi ngalintuhan. Atuh da 3 kali sapoe di parabanana oge. Malah ayeuna mah si Buris teh beuki lucu. Awakna luwih bersih. Mod atoheun naker nenjo ucingna sehat. Amun balik sakola anu pangheulana ditanyakeun teh si Buris bisi can di paraban. Boh indungna boh bapana henteu ngahalang-halang kana karesep mod. Malah Mang Apin oge mani resepkeun pisan ka si Buris teh. Tara maok dahareun ari henteu diasongan mah. Tambah ka arah atuh gawena oge. Unggal peuting teh sok nekukan beurit di goa. Ti peuting si Buris sok maturan dununganana di enggon. Eesna sok gigireun mod bae. Awas nu embung pajauh jeung dunungan. Tina hiji poe basa mod balik ti sakola, si Buris henteu kasampa. Uguh bae asa leungiteun terus diteangan tapi kapoho manehna teh candahan. Si Buris ka mana, Mak? Pokna ka indungna anu keureun napikeun beas. Nah, da ti isuk oge henteu katembong. Dipipir meureun. Mod ngaberebet, lumpat ka pipir, kasampak Mang Apin keur ngamandian domba. Henteu ninggal si Buris, Mang. Ke, da tadi mah keur ocon jeung hayam. Dihareup sugan. Ceuk Mang Apin. Tapi sakitu geus diteangan diburuan. Si Buris teh teu kapanggih bae. Mod ngahulang dina golodo, hariwang sok sieun si Buris kumaona. Dahar heula mod. Keun bae ucing madang ke oge atuh balik deui, yah. Mak nyieun sayur asem ka resep mod. Indungna nyelengkeung ti dapur, najan hareunang keneh. Mod nyampeurkeun ka dapur. Roan heula Mang Apin, urang tuang gitu. Mang, urang tuang, Mang. Mod ngagero ti lawang dapur. Mangga ti payun, Cep. Mang bayu teh pameng kene aduh, mangga we ti payun. Geus kitu mah, kop bae mod teh kana piring terus manehna ngalas. Daharana ancinakeun, da pipikiranana inget bae ka ucing. Sanggeus nginum, mod asup ka pangkeng ngerek disalin. Beres disalin, jurut turun kaburuan, rek neangan si Buris. Aya satengah jam. Mod gukurilingan neangan ucing, tapi henteu kapanggih bae. Ngan basa manehna ngaliwat ka sampalan pangangonan, ka tembong aya barudak keur seserian. Anu sidik mah di dinya teh aya si Sadun, diliung ku babaturanana. Penasaran, mod terus nyampeurkeun, rek milu ulin. Keun bae ucing mah
Kau ge meureun balik deui, raku teu apal ka imah. Mod ngagarandang, susuganan we, barudak anu keur ngariung terek main bal. Mangkani, manehna mah resep pisan ari geus sesedek teh. Ngan mod reuwas pisan, geuning si Sadun teh keur ngaheureuyan ucingna. Nya, manehna ngadadak ambek. Sadun, eta ucing uing tong diheureuyan. Alah, geuning anu bogana. Si Sadun ngagak-gak bari seuri. Jadi ieu nya ucing pamanggi ti legok kiara teh rasep euy, mata lucu. Pokna bari teu anta parah deui ucing teh dicepret satarikna ku nyere. Atuh mani peperengkelan kawas nu nyerieunaker. Montong dicepretan Sadun, karunya. Mod muncereng, tapi si Sadun mah kalah ka ngahajakeun. Katambah dipanasan ku babaturanana. Robek si Buris ditewak. Urang hadukeun jeung anjing uing lah. Montong, sulkeun Sadun. Si Sadun hare-hare bae, lung. Si Buris dialungkeun ka hareupeun si Bopi. Atuh puguh bae, anjing teh asa manggih musuh. Si Bopi nagog bari rek ngarawas si Buris. Mod beuki reuwas nenyok kitu mah. Sok sieun ucingna nepi ka paeh. Darbae ucing jeung anjing teh galungan mani ragot. Si Buris mani tapis babali cetat. Ari si Bopi ukur batir rengosan bae. Ger, si Sadun jeung babaturanana teh surak. Ari mod mah tibang oloho. Ayo Bopi, takuk da uluna. Si Sadun mah panas anjingna, kawas nu ngarti deui. Sebrut. Si Bopi narajang, tapi si Buris mani sakilat ngagiwar bari nyakar beheung si Bopi. Atuh anjing teh meni gagaikan nyerieu. Sok terus sareng Bopi. Sebrut deui. Si Bopi narajang deui. Untuna nurang ngeteng. Sagep-gepeun we rek ngegear si Buris. Ayeuna mah si Buris teh lain nyingcet, tapi kalah ka terus lumpat siga nu sieun. Si Bopi meni asa meunang. Si Buris terus dibari lompatna mani nyelebar pakating kutar. Barudak ayeuh-ayeuhan, mod beuki hariwang, terus lumpat ngudag ucingna, dituturkeun ku si Sadun. Lebah tangkal kalapa, si Buris nyingcet, terus nerekel naik. Ari si Bopi lumpatna kalah ka milepas. Teu nyahoeun lamun deukeut tangkal kalapa teh aya lombang jero naker. Si Bopi tigebrus, terus gagaikan di jero lombang. Nenjok kitu mah si Sadun jadi malik reuwas. Ret ka mod nu keur nyerengeh, dumeh ucingna bisa macikeun lawanna. Kubaran si anjing uing ah. Si Sadun muncereng. Salah saha tuh make jeung diadukeun. Alah, lamun eueuh ucing maneh mah moal nepi ka 3 brus kana lombang tah. Da anjing maneh atuh, anjing maneh mah babari keok, eueuh kabecus. Mod harita tuluy nya kakak sisirian. Si Sadun beuki ambek, beungeutna nepi ka beureum. Seak. Leungeun dihembatkeun, cebrot. Neungeul pisan kana beungeut mod. Barudak nu sejena terus surak, ngarasa dibongohan mod jadi malik nafsu. Darah bae galungan atuh mani papuket, gogorentelan dina jukut. Mimitina mah mod teh kadese da puguh ngalawan si Sadun nu awakna nya badag nya jangkung. Tapi mod teh eleh akal, si Sadun ditindihan leungeunna, digencet ku tuur, terus diperek-pek lebah pisan beungeutna. Teu bisa mangga mulia. Geus kitu mah ngan hing bae si Sadun teh ceurik ngebangingi.
Untungna teh kaburu aya Pak RT ngaliwat kadinya nu keur papuket teh harita dipisah. Geus kitu mah maranehanana dipisahkeun tuluy mula. Perang datang ka imah mak mod reuaseun nenjok mod barengep. Mang Apin oge milu kaget mod sina ngagolera di tengah imah beungeutna tuh nu garemep teh dibaluran ku ketan hideung jeung cikur beunang ngabebek. Peutingna mod teh haharurungan nahan ka nyeri karasa pisan ayeuna mah urut diteungel ku si Sadun teh. Ya kumaha ieu teh mimitina cenah Pin. Asa sasarina oge pan mod mah tara gelut. Ceuk Pak Mod nu kakara balik ditaju. Tina perkara ucing saurna mah Pak. Walon Mang Apin anu keur diuk tunjangeun Mod. Ucing. Sumuhun. Tadi teh cep Mod teh leungiteun ku ucing, basa dipilarian kasampak keur diheureyan ku si Sadun malah terus cenah diadukeun jeung anjingna. Tapi kalah ka anjing si Sadun nu eleh, digebrus cenah antukna teh kana lomang. Tah si Sadun teh malik amek. Dar atuh jadi garalungan. Lain salah Mod atuh. Ulah dilawan si Sadun mah Mod. Maklum atuh budak babarian. Indungna gegelendeng Mod henteu nemalan. Ari si Buris kalah ka ngajentul gigeureun Mod kawas nu milu sedih. Geus kitu mah harita waktosna sege. Caget nya urang tunda heula dugi ka dieu ieu nu jejeure carios nu ngageugeuh legokyar. Kumaha atuh cenah kajucunganana carita? Insyaallah enjing tanapi sanes waktos urang teraskeun deui nya. Atur nuhun ka para wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng anu ngadangukeun dugikeun karengse atur nuhun pisan. Hapunten oge pribados tina samudaya kaluputan kalepatan tina kakirangan sareng katetiasaan pribados mugia para wargi kersang hapunten. Sakitu bae nu kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.